Bentak kudu dibersihan kita sholawat ya. Ulah sambarangan. Ulah sambarangan. Assalamualaikum. Urang kuari geus sanyan urang kuari maca sholawat. Pan eta hiji sholawat teh hiber ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalam. Abdi sholawat tiza timangan urang mana urangan cak Kangjeng Nabi kok bau kambeuna ye. Oh ieu mah sholawat pendopo hampura. Oh paingan ieu mah aya bau-bau bangsa pemerintahan jeung mah sholawat bau. Waalaikumsalam. Ieu saha sholawat tiza abdi ti kiai anu ieu mah rada seungit ti rada. Oh nanya ieu mah sholawat ti loka pendopo nya naon paingan beda. Assalamualaikum salam sholawat tiza. Wih emang seungit amat ke cak Kangjeng Nabi kula ka ditu kakalayangan Kangjeng Nabi na neuleuh emang kumaha gitu bentak kudu dibersihan kita sholawat ya ulah sambarangan Assalamualaikum orang di jero mah yang berkat atuh Kangjeng Nabi siap. Waduh, sambarangan dia salam-salam kaing si hayat teh beres. Mantap ge nu rapi, urang dihadiran ku Kangjeng Nabi cacakan baheula, cacakan ku ada teu komo baheula. Kakalayangan Kangjeng Nabi teh ningali nu keur assalamualaikum zainal anbiya, assalamualaikum salawatkiya. Emang teu laporan ka Kangjeng teh lapor. Dideuleu nu menta kaju masyarakat arembungeun di dinya. Kunaon? Berarti kan henteu sinergis. Teu bagus ka ambeun aku Kangjeng Nabi. Urang muludan kan embong lah, sangheuk aing muludan kanyana. Emang kunaon? Henteu lah embung, dibawa ta embung bae sebab nu mingpina nu ngayakeunana henteu lillahi taala. Kaambeu ku Kangjeng Nabi na bau, Kangjeng Nabi na teu ridho geus teu mawaan, malaikat ngaulah-ulah, ulah. Waduh, jeung berkat 2000 nu datang 200. Leg-leg Gus ya berkat tah. Kaambeu na lain deui. Oh, emang kumaha gitu. Urang sabarangan kudu dibersihan. Urang maca sholawat nu rapi teu kudu gancang-gancang. Nu aplen tapi nu mantep. Kangjeng Nabi kan neuleuh. Oh, jai horenganan sholawat nu salam ka aing teh. Kadeuleuh tengah peuting. Oh, bener. Penundutan cak Kangjeng Nabi teh. Waduh teu kuateun cak Kangjeng Nabi. Waduh juga gue alergi cak Kangjeng Nabi. Oh budak balik deui ka Madinah lah cak Kangjeng. Balik deui diantepkeun molor di dinya. Allah karim. Urang lamun nyaritakeun tentang ibadahnya. Urang mah kan kakarak datang ka babacaan teu boga pikiran ku kumaha. Bahkan paling orang mah ye babacaan dihartikeun ye susah kitu encan boga rasa. Kapan lamun geus boga rasa mah bakal napinuh ku adab jeung isin. Sebab naon urang keur carita Kangjeng Nabi dihadiran ku Kangjeng Nabi isin karena mun urang salah belah dituna urang teh kapan dihadiran ku Gusti Allah cak Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kaula leuwih deukeut ka anjeun hei manusia tibatan urat genggerong aing teh deukeut jasa ka sia atuh sia sing ada sia teh keur bareng jeung aing deukeut aing ka sia ilmu aing ka sia nyaho aing ka sia teh keur dibarengan ku aing nu mantak tah lamun geus boga rasa urang babarengan jeung Allah isin salat ketungguan adanya salat Allah ih cakal si salat ka saya geus assalamualaikum cepet amat salat wah ini tapi jemping gitu sakjana mah enduro meureun Masya Allah teu boga kaisi cak Allah de kamana tah sih ya Allah tapi lamun boga rasa isin ka Gusti Allah dideuleukeun dikanyahokeun nu marentahna Allah nu nitahna Allah akur teh jeung aturan Allah isin amat yenang tungna kiai akur teh jeung aturan Allah ruku aing akur teh jeung aturan Allah boga rasa aing teh deukeut jeung Allah dideuleukeun ku Allah sok sieun salah makin kaditu makin adab makin inggis makin rempan tuh kan
makin sieun ka Gusti Allah atuh Allah na deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nu leuwih deukeut ti aing geus teu kudu mikiran naon ja aing. Sia deuk ka makhluk lagi nangieun aing cek Gusti Allah. Sia minta tulung ka makhluk deuk naon minta tulung ka makhluk jen nu leuwih deukeut mah aing. Itu genang aing ngagerakeun atuh banyak ka aing. Geus we ka Gusti Allah tah. Urang lamun salat ti penting Allahu akbar. Aya sieun ka kuntilanak. Kunaon sieun ka kuntilanak cek Gusti Allah. Kuntilanak teh makhluk aing ngagoda sia. Sia digoda kuat henteu pan sia mah keur jeung aing. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim cek Gusti Allah. Kuntilanak hiber. Ayo baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aing ge bisa. Sial kuntilanak nang goblok biasa. Orengan teu husu urang da teu asup ka hate tah mah kitu mah. Tapi lamun nu boga rasa jeung Gusti Allah sieun kabeh ge. Malah nang tangan, kunti rombongan ka dieu sia. Rombongan ka dieu ulah sok soranganan. Bawa bapak kolot sia, aki sia, incu sia, hayo ka dieu, aing sakalian paeh di dieu ye. Hawa kasih lamun geus urang boga rasa, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aing teh kapan leuwih deukeut ka sia. Jadi sia teh jeung aing atuh geus kumaha. Masyaallah. Da urang mah kakarake datang ka kitu babacaan adab dipaksa melalui syariat can boga rasa. Lamun geus boga rasa lain deui ke ibadah lagi. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wallahu alamu bimaradi bejakeun Muhammad wa kulu sok dalahar maraneh kabeh wasrobu sok ngararinum maraneh kabeh masitum sakahayang anjeun sakumaha nu geus diatur ieu dahareun anu halal inuman anu halal sok dahar nu halal nginum nu halal wala tusrifu cuman ulah leuleuwih lantaran innahu la yuhibbul musrifin sanjana Gusti Allah mah teu resepen kanu leuleuwih dititah. Lamun tadi khudzu zinatakum khudzu fil amr maedakeun kana wajib jang nutupan aurat qabla dituna mah sunah adab-adaban tapi di dieu mah kulu wasrobu aya amr teh di dieu mamar lil ibahah sakadar meunang doang eta ngabedakeun antara nu tadi khudzu zinatakum inda kulli masjid amr jeung ieu wa kulu wasrobu wala tusrifu amr keneh tapi penggunaan amrna lain nu itu wajib nu ieu mangan ibahah tah jangan lempengkeunana kumaha eta nu hese tuh pasti hese mondok teu ngajem teu teh hese kumaha tuh jangan ngadengekeun ke gadengan riweuh eta tah pibongkareun nu kos karetu masyaallah sedengkeun kapan di dieu teh aya huruf atap di dituna khudzu zinatakum inda kulli masjid kadila ya huruf atap wa kulu washrabu wa la tusrifu eta huruf atap teh huruf penghubung antara kalimah nu ieu jeung kalimah nu itu dihubungkeun ku huruf atap ngaranna huruf atap penghubung eta teh aya nu mutlaq jami dan lain sebagainya. Kok bisa jadi beda nu tadi mah kapan jadi wajib nu ieu mah kok jadi ibahah ieulah nu koleng. Masya Allah jukuna tuh kumatin nggak saya tuh kudu ibadah saya puyang nama kos itu mah itu mah kudu nurun-nurunkeun kitab janggotan emang aya kitab janggotan nu jelema make janggotan tuh kitab deui sarua ese ya cerita ese ngaji bela silahkan dahar silahkan minum sakayang anjeun asal halal. Jadi dititah dahar jeung nginum teh dititah ku Gusti Allah lantaran memang geus jadi adat kekuatan manusia teh ku Gusti Allah geus dibagi-bagi aya nu kekuatan dahar jeung nginumna teh kuat samingguan sakali dahar saminggu aya nu kuat 5 poin sakali dahar 5 poin
aya nu kuat 3 poe sakali dahar 3 poe, aya nu kuat sapoe sapetingan sakali dahar, aya nu kuat sakali dahar genep jam kudu dahar deui, genep jam kudu dahar deui, jadi sapoe sapeting 4 kali dahar. Ulah disengsarikan ulah nu kuat nang Allah, nu teu kuat nang Allah. Tinggal orang kembali ke diri orang, aing sapoe sabaraha kali daharna nya, balik ke diri orang. Oh aing mah kumaha manggihna baja, manggih isuk-isuk uduk sikat, berang saeutik aya sangus sikat deui, aya deui nu mau berkat sikat deui, aya deui nu ngariung kasorekeun sikat deui, aya deui anak mawakeun sikat, teu teu reureun dahar burung. Kulu wasrobu. Jadi ulah yang serikeun kana sok dahar, loba dahar lantaran di dieu nage dijelaskeun wa kulu wasrobu. Nu ulah sote wala tusrifu, ulah leulewihi. Berbagai ulama nyaritakeun tentang wala tusrifu. Artina ulah leulewi teh hiji leuwih teuing datang ka kamangkaraan. Cara Raja Namrud dahar kudu ngeunah bae, beres dahar wo nyana susurian kenyana ka WC dicolok deui, bolol utah ke istirahat sakedeung dahar deui, wo geus susurian ke meunang bangsa saparapat jam 20 menit colok deui. Jadi hayang dahar bae blon eta pangeran Raja Namrud teh jadi ngaku pangeran. Nah kos kitulah Raja Namrud ieu isrof ngaran, atawa isrof teh hukum mustahil ngadahar sakumaha ka hayang urang, ieu hayang caplok aya seubeuh na seubeuh ngan sakumaha ka hayang diturutkeun eta ge isrof. Sarua bae kuduna kumaha sederhana bagi tilu cak Kangjeng Nabi di awak urang. Kokosong beteng teh bagi tilu, sasulus jang dahar, sasulus seperti lu deui jang cai, seperti lu deui jang napas. Tah lamun urang bisa kos kitu awak teger bae, awak sehat bae. Bagi tilu ye awak ye beteng, seperti lu jang dahar, seperti lu jang cai, seperti lu kosongkeun. Urang mah kok kosong datang ka eta kadi malah mah dahar teh baru budak turun heula digejlug usah kumaha karunggoni bae leuwih teh eta mah kulu washrabu wa la tusrifu. Lamun urang nyaritakeun sejarah Syekh Maulana Hasanuddin teh manehanana ieu 3 bulan sakali daharna. Pertama datang ka Banten sabulan sakali, pamajikanna saminggu sakali daharna. Eta nyana nyindiran ka pamajikan deuk iraha ibadahna sia mah atuh saminggu sakali dahar bae deuk iraha ibadahna eta saminggu sakali ge basi disindiran keneh bae. Ambo atuh pamajikan urang mah teu bisa ngomong kumaha. Ibadahan ngan dahar mah lulu. Saminggu sakali disindiran. Mikir pamajikanana, naiklah sebulan sekali. Kulantaran naik sebulan sekali, Maulana Hasanuddin 3 bulan sekali. Masya Allah kari nyindiran deui dikira ibadahna teh sabulan sakali make dahar. Oh cak pamajikanana kumaha ieu. Oh hara ujung-ujungna Syekh Maulana Hasanuddin mah genep bulan sakali daharna. Turutan ku sia jengker sia. Ulah saturut-turut dah. Lamun aya hiji waliullah, lamun aya hiji jelema suluk, lamun aya hiji jelema ndek ibadah ka Gusti Allah 5 poe nya nan candahar, kabeneran geus 5 poe candahar nya ngomong aduh beteung lapar amat, 5 poe teu dahar nyaritakeun beteung lapar. Eta teh cak guruna sia ulah ibadah suluk di pasar sia cicing 5 poe sia ngarasa lapar ulah suluk sia cicing di pasar dar bae sia.
eta 5 poe ge teu meunang nyebut lapar, jelema deuk jadi wali mah teu meunang. Teu meunang. Geus bae. Urang mah pan lain 5 poe. Urang mah lain 5 poe. Isuk-isuk ngaji ngadaruduk 2 piring. Jeung endog 5 sagegede kieu. Wahara kan eureun ngaji geus kieu deui bae. Padahal sia lapar aing. 5 poe jelema ibadah kalau 5 poe nyebut lapar. Ngas, ulah diteruskeun saya ibadah cak guruna. Ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah. Masyaallah. Gusti Allah karim. Sidina Umar nyekelan beuteung kieu. 2 poe candahar. Kabeneran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq. Sidina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sidina Umar aya naon? Mun minta tulung cek kana kunaon? Ieu beuteung geus diganjel cenah ku batu. Emang kunaon? 2 poe teh dah. Kula masih 3 poe. Oh. Geus 3 poe kunaon mah? Iya tuh. Itu izin Sidina Umar kieu we. Minta tulah cek teh. Geus 3 poe mah. Geus pararias. Kapanggih jeung Sidina Ali sugan aya dahar kitu kunaon teh dele tu diganjel ku batu sabaraha eta Umar 2 ieu 3 kurang geus 4 poe geus atuh urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya ayo datang ka Kangjeng seuri bae Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu teh batu kula geus saminggu teu dahar cek Kangjeng mah geus baralik bae sekali. Masya Allah karim kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah. Gusti Allah nu agung. Ai urang apaan lain kitu urang mah. Ese gede amat beuteung Ustaz dahar alhamdulillah ya rabbil alamin. Eta di kantong ieu ge bekal. Alhamdulillah aya bebekalan di dieu. Naon? Atuh lontong aya roti aya bacang aya. Masyaallah wahara amat. Ai itu tuh tas itu ge sarua. Itu mah bangsa roti-roti kering. Budak sabulaneun moal saep. Batur mah 2, 3, 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar, ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat. Pan jauh jasa tah urang jeung nyana ai hayang ka sorgana mah akur. Perjalanan anu jauh. Aduh Gusti Allah sakararisi dasararisi. Lamun nyaritakeun tentang para wali aya anu sabulan teu dahar, setengah bulan teu dahar, saminggu teu dahar, geus lumrah nu sapoe-sapeuting mah teu dahar teh lumrah jasa tah mah. Tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun dina kitu Fathur Rabbani nya nama daharna gembul. Sufyan Tsauri mah gembul nya nama daharna. Malah mun aya tamu mah kumaha dar wah gembul jasa. Beurang dahar ke sore dahar deui. Tapi ketika salatna ibadahna eueuh nu tanding. Mun geus salat bae ceurik terus-terusan. Salat ceurik eureun subuh. Kitu bae eta mah daharna gembul beurangna isuk dahar beurang dahar sore dahar deui. Tapi lamun geus salat ceurik dadak cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia nu ngaran Sufyan Tsauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia ai daharna ku sia katuturkeun ai salat aja urang mah pan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu siapa odo urang nu babarina bae nuturkeun da kasimpulanna nama nu jelasna urang ulah ujub urang ulah suuzon ka batur endek dahar bae endek biasa bae endek eta mah urusanna urusan kebiasaan nu penting ibadah talukna qalbu ka Gusti Allah. Nah nu mantak aya kiai teu naek-naek lantaran ka batur sudah ibadah di mana dahar malulu nyana seban lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana daharna aing masa comot mana bisa jelema dahar bae bisa ka Allah. Ujub moal naik-naik tak urang asa ngeunah kos kieu urang beuki dahar pan
asa kahatean gitu maksudnya. Emang siapa tolol iya sebenarnya mah. Itu geus dibabagi. Nah, kulu silahkan dahar nu halal, wasrobu silahkan minum nu halal, masyitum sakahayang anjeun, cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi. Namantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab sing hade maneh ulah seubeuh teuing dahar ulah seubeuh teuing nginum cek Kangjeng Nabi fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah lantaran seubeuh dahar seubeuh nginum ngarusak kana jasad ngawaris kana gering jeung mumul kana salat. Coba ge urang tas maghrib dahar subuh jasa subuh nginum subuh jasa haju ngadenge suara azan Allahu akbar Allahu akbar aju ke Allahu akbar rokok ditendang di asma asyhadu an la ilaha illallah teu nyaho tak la ilaha illallah ngan datang ka asyhadu anna muhammadar rasulullah murah tanya la ilaha illallah pemajikan nama pajar Ki Haji salat ke masjid beres dia sepi pandu tok trok geus beres teh Ka Haji sudah teh ka masjid orenganan ambo rokok kena samping kabelem teh Ki Haji oplok diudangkeun ka Haji udang beak ta samping tak rokok. Ye, emang geus adzan, lain geus adzan dia jam sabaraha. Emang teu ka masjid. Ji, adzan geusan. Aya adzan geusan. Teu nyaho, eta sebeuting dahar sebeuting nginum. Atawa teu dahar teu nginum sarua. Allahu akbar teu dahar teu nginum lapar. Sarua ya bae. Sarua la ilaha illallah. Jadi urang mah lapar teuing hees. Sebeting molor. Oh bener nak tadi mantake iya kumal bata minat ta'am masyarakat ulah sebeting sebenar sebelum ngarusak kada jasad ngawaris kada gering eta teh jasad teh rusak gering akibat tidak makanan komo ayeuna makanan kimia jeung mawa kesel mawa mumul kana salat mantak wa alaikum bil qasdi fihi ma maneh kudu sedengan cek Kangjeng Nabi dahar jeung nginum teh fa innahu aslahu lil jasad sedengan teh ieu ngabereseun kana awak wa abadu minas sarab jeung ngajauhan tina leulewihi wa annallaha ta'ala yabghudul habras sabil Allah pang bendu-bendueunana ka kiai nu lintuh cek kiai sia atuh ini dina kaos kiai tuh kumaha tuh wa innallaha la yabghudul habras sabil sanyana Allah bendueun jasa ka ustad ka kiai nu awakna lintuh ku dahareun maksudna loba dahar bendueun Allah cacak-cacaknya jadi kiai loba dahar komo mun teh jadi kiai asana ieu mah ye boga restoran masalah wa annar rajula la yahlaka hatta yasraba syahwatu andina sanyana hiji jelema bisa ngarusak bisa rusak dirina lantaran nyana syahwatna ieu ngelehkeun kana agamana. Nah dibere ilmu dititipan ilmu tapi pikiranana kana dahar bae kurang kana agama tapi lamun kieu mah dahar aing nginum aing jang negeran agama aing mah dek dahar dek namateun Al-Qur'an aing dek dahar dek inum dek salat aing 100 rakaat tengah peuting pokona mah aing dek dahar dek inum nu seubeuh jang mutolaah eta mah masalah kos kitu mah heuh masalah ieu mah lain pan asal dahar seubeuh nginum seubeuh haju bae sakumaha kotok dek endogan plok 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 ukul plok 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 dingeunah-ngeunah pananggalna kitu geus teu nyaho inget bumi alam ieu dahar aya carita dina kitab ajaib karangan Imam Karmani aya dokter Nasrani tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid ya Ali
laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un. Kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh. Beda jeung di kitab kami Injil. Dina Injil diterangkan wal ilmu ilmani ilmul abdan wa ilmul adyan. Ilmu dua, aya ilmu patali jeung awak, ilmu kedokteran, aya ilmu patali jeung agama, syariat. Injil mah tampil dengan prima. Ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an, laisa fi kitabikum min ilmi tib. Nu patali jeung ilmu kedokteran. Lamun nanyana ka urang heeh. Tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid begala lahu sambarangan. Qad jama'a Allah Ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih. Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran, seluruh ilmu kedokteran teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an sapotong ayat. Dengan sepotong ayat seluruh ilmu kedokteran tercakup. Injil mah kudu babarabayan, yola loba teuing hese nawarna. Al-Qur'an setengah ayat seluruh ilmu kedokteran aya. Buih sok dokter parah amat sih. Quran mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil sapotong ayat. Gua cek Tabib Nasrani, cek dokter Wamahia, coba mana ayatna, baca kunyana wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon. Wasrobu inum kumaneh minuman-minuman anu halal, tapi wala tusrifu ulah loba teuing. Lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan kana pernapasan. Nah nu mantap kudu disedengan bae, dahar seperti lu, minum seperti lu, ieu lolongkrang seperti lu. Lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an, seluruh manusia di alam dunia bakal sehat. Kurang kumaha ilmu kedokteran wih jahe jageuna teh. Ulah main-main dengan Al-Quran mah. Masya Allah. Cek eta dokter Nasrani wala yusiu min rasulikum syai'un pitib. Ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran. Mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran? Eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inumeun eueuh nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran. Cek Ali bin Husain qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiba fil asir bi alfadhin sirah dengan bahasa nu saeutik dicokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Timbullah ucapan Kangjeng Nabi wa magiya naon ucapan Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi al-maidah baitud da wal himyah rasul lidain wa atikul badanin ma'wadah. Cukup dengan sakitu, itulah ilmu kedokteran. Menang nyokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Artinya kumaha cenah eta? Ngaji dong. Wah, payah teh dokter. Al-Maidah baitud da. Kadut, ieu kadut beteung tempat penyakit. Wal himyah ra'su kulli dawain. Pantang ieu adalah sumber daripada obat. Wa atikul badanin bere kumaneh awak ma awat tahu. Naon nu geus kabiasaan ka awak ngeunahna mana silakan. Etalah jang ukuran kesehatan. Lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda. Darahna aya darah A, aya darah B, aya darah O, aya darah OTM. Macam-macam. Liwat teuing teh ilmu kedokteran. Beda-beda kekuatanana, kadar berpikirna lain-lain, kadar awakna lain-lain, suhuna beda-beda. Aya nu akur di tempat panas, aya nu akur di tempat dingin, aya nu akur di tempat sedang. Jelema aya nu betah dina daerah tropis, aya nu betah di daerah panas, aya nu betah di daerah dingin. Sakumaha hewan, onta hayangna di nu panas bae. Ketika dibawa ka nu tiis, nyana ngomong, "Tidak betah saya." Mantak otak nu aya di Bogor, nu aya di Taman Safari, eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab, ganti deui. Nyana geus ngomong bae waduh teu betah cak nyana, balikeun deui kula ka Arab. Teu betah nyana, lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu. Wah, ditonton kurang Indonesia gede amat, genep bulan koru. Bawa deui.
aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang dinu panas bae model onta aya nu hayang dinu tis bae dibawa ka nu panas mun kebo pernah pan kebo dibawa ke Mekah ka ditu waktu jajar etean aduh cek jana ujang gupak aing waduh betul moal mangi kebo di Mekah kajen kuku mage moal mangi ujang gupak cek aing wah sejasa teu betaheun nya nama betahna di Cikupang lo jang gupak lo bacaknya di Cikupang di Bojong eta tah manusia ge sarua jeung hewan ku aya rasa kitu kieu ku ari mah dahar ulah loba teuing lantaran ieu kadut baitudda coba ku ari pantangan naon anu henteu akur jeung diri sorangan urang boga rarasaan eta mah pokona kembalikan ke awak masing-masing ati kula badanin ma'awat sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun dokter mah hanya mere jalan doang Kangjeng Nabi mere jalan nu ngarasakeun urang kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali ditafsiran ti dieu singa deun teh ngajaga awak lain cek dokter ngajaga awak lain cek sasa cek urang sorangan urang nginum aku rente sih mun urang nginum cai tiis sanajan Kangjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis aya teu akur ulah akur rente sih nginum cai panas lamun memang akur sanajan diulah-ulah aya akur mah nginum bae akur cinta sih ente lamun ngadahar daging hayam atah teu akur sebab akur jeung ucing ulah akur asak mah akur apa salah daging embe akur teu ka diri urang awak urang akur dahar teu akur ulah daging sapi akur teu ka urang akur teu akur ulah daging munding gitu kene akur teu akur ulah lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagut oh ieu mah kakap teu akur ulah akur sek asal 200.000 ieu cumi akur teu jeung awak urang aing mah asal ngadahar cumi be alergi atuh ulah nyiksa awak sia ai akur mah los tapi 200.000 itu kene hurang aing mah lamun ngadahar hurang nu gede henteu nanaon nu leutik teu nanaon jago saya sia mah beuki garana tuh manis ditafsir gede jeung leutik segala ngalam bedana gitu urang anu gede mah ngeunah sakjana ada tuh mahal tah mah aku tuh los tah mah tapi lamun teh akur aduh ulah nah contona urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lapar beteng teh isuk-isuk tarurun ti hotel teh ti kamar ke tempat resepsi weuh geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah caknya nama meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di Mesir di Yordan kos karari itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede kieu koneng percis mun dibayangkeun ku urang kos eta asal dek dahar bae satu sisi beteng lapar di sisi lain pasti kapanggih jeung eta deui bener bae percis potonganna kos eta ngan dicorok doang gitu bareng ngalat teh sok aya ngahayal saeutik akur amat ye gedena jeung konengna akur kulantaran eueuh deui dahar dia dipaksakeun ku urang sanguna teh akur jeung sangu urang sayur teh akur jeung sayur urang letahnyana jeung letah urang teu pan beda atuh tungtung nama sanajan daging sanajan sayur untung be aya anu mawa teri dicampurna jeung teri kede bae tah ieu letah akurna nu mana akurna kumaha urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk bahasana jam 11 mencret kajian koko bahagia tuh beda tuh kan nah nu mantap ieu ati kullu badanin ba'watah sakumaha kabiasaan urang naon wa akur asal 200.000 kurang kumaha cek Ali ke dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan satu makan yang sesuai dengan badan masing-masing dan jangan terlalu melebihi waduh yang kedua adalah pakai pantangan kalau memang di situ gak akur dengan pedas pantangilah pedas kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing pantang daging kambing pantang nu mantak di riadohan urang deuk ka Allah mah make riado make pantang seluruhna pantang kabeh ieu hampang awak teh lamun akur nu teu akur mah dahar bae sih
ulah keur zaman baheula keur ngora dongeng seetik Riyadhah di Cirebon jeung babaturan dibere sangunangan sakieu doang kan hiji sakcomot doang magrib sacomot aya nu geus ngorandang ka sumur teh geus teu kuat kula mah kuat bae eta babaturan 10-an kageteun ente macana kuat amat aing alhamdulillah pokoknya ku Allah mah masing-masing diberi kekuatan geus ulah hese nyana ngorandang nimba ge geus kuat teh nimba ku kula ipang nimba ke misalnya nang 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh ente macana kuat wih atuh dibere dibagi-bagi ku Gusti atuh geus lain ku bangunna ceng harap wih atuh masalah geus skala luar tah saminggu 21 poe 40 poe geus skala luar mau sehat bae pan geus baliknya mah karuru kula henteu nyana mah kuru tinggal tulang doang 40 poe kula henteu sehat bari nungguan mobil ente pancen pan sehat amat udah yang dahar sih pancen teu kajawan moal aing moal kajawan pan itu bisa kos gitu pan udah harga diluluskeun bae teh ku kiai atuh lain deui aing mah dahar teu kajawan ku kiai aing ge nyaho kiai ge dahar atuh aing mah teu kompetisi jeung kiai ulah sok nipu awak aing teh inget ka ieu atikul badan mawat tau dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat gua mohon pae aing mantak beres tah set meme salat isya kula mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu ka warung dahar cepet dahar bangun teu dahar teh kitu bangun teu dahar datang ka kuari nya lamun inget sok marah udah siap nipu aing ngadena aing teu paeh cek nya tuh urusan pribadi tuh kos gitu Pak tuh atuh aing tasbih ragak deui mangkani kita maca kulu pan sapeuting 1000 pan ragak kocrek yes ya urang wiridan teu beres awak teu beres ai urang mah tegep atuh biasa kulhuna ge 4 bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad nyana ge kageteun sia tanaga gede amat ceuk aduh dahar jinganan nipu tau pas gitu tah itu kuat ulah sing dipaksakeun ai akur urang ternyata diluluskeun ku kiai lulus cek nyana hasil isi horohna lulus tuh Masya Allah dalalakun keur ngora eta kos kitu lulus bae biasa nyana mah nyana anu daharna sacomot nu anu teu lulus duaan urang Bandung teu lulus ieu mah teu lulus anu kudu ulangan terus ya nya teu daharnya teu lulus Masya Allah iya ya panjang lamun di non gitu ngaranna dipetakeun praktekna bahasa Kangjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal himyar rasukul dawa wa atikulla badan ma'awata panjang Imam Ghazali nu nerangkeun panjangna Masya Allah pohara jasa dokter teh akhirna pakola cak dokter Masya Allah macaroka kitabukum wala nabiyukum Jalinus Tiban pohara amat horenganan kitab anjeun teh ngaleuwihan dokter Jalinus pan sumber ilmu kedokteran teh Jalinus ngaranna dibejakeun tah seluruh ilmu kedokteran teh dina Injil di Jalinus berarti ngaleuwihan kitab Jalinus yung pohara jasa Al-Qur'an akhirnya asup Islamnya tuh batur mah kos kitu debat lantaran ikhlas dijawab sapotong ayat kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin asup Islam Masya Allah. Nah iya kebutuhan cak Gusti Allah kurang kumaha deui sandang pangan dan lain sebagainya enggak kumaha deui sia maka ku aing ditaklif tita ibadah jak kebutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha ayo sapoe sapeting salat sia kai malah lamun keur beberangkatan nu 4 jadi 2 lohor perkecil 2 rakaat asar perkecil 2 rakaat malah keur leunpangan mah boro-boro nu lain zarah wali songo ge diperkecil tidak salat loba nu zakat teh salat blon masyaallah awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyawa head nyon teh lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah
ayo saya nongtot bol bisa. Ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo mimiti ibadah teh sakadar anu faraidna bae nu farduna bae cukup sakitu ge cukup geus sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa sunah geus sakitu doang cukup surga masyaallah hampang jasa ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahannya na daripada ngalamun memeh zohor teh maning salat sunah tas dohorna salat sunah qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna terus penting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol nih aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikeun ka jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal lu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkeun karesep dunia ninggalkeun karesep jeung makhluk ninggalkeun nafsu jeung setan nyanda cinta jasa ka aing hatta uhibah aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan dideuleu-deuleukeun ceulina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun lengan dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis kan ngaranna ngaranna lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab tuh boga henteu dipaksakan gitu hese kan jadi kukumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ke moal bisa dia teu boga pan tapi naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa enggak saya mengurang mah sadar datang kadinya hirup teh eta enggak saya datang kadinya mercy nyaho ngaran doang mun urang mah teh ya hojerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha asana urang namun diasukeun ka mercy nu anyar kuari paeh di jero bah kaget kos orang kampung kawin jeung artis atuh dideleugeun doang ban numpakan aku bae saking ya kos aki-aki kawin jeung urang Lampung nya putih ban aki-aki naik atuh pan turun deui kaget tuh ieu ditaklif nya aya cak Allah teh kabutuhan sia dahar aju nginum pake kendaraan imah kurang kumaha salat atuh sia kae ayo nah jang nyampekeun salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus di mimiti Kangjeng Nabi Adam jeung Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Lut terus Kangjeng Nabi Ibrahim ke kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun terus Kangjeng Nabi Isa terakhir Rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta
teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa mentek nyana embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umat kula ge bakal disidang pelemah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kangjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat diantarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nu leutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahab woi di Fathul Wahab dikembangkeun deui wah ka ditu jadi raudhah jadi natufah nihayah Masya Allah karim lain lalagaan woi ka ditu disarahan 20 jilid Masya Allah kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid ratusan jilid nu mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh manae jelema santri doakeun cenah kula nek nyieun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus masa sabaraha tahun masantren aya cenah bangsa 12 tiluas can sakumaha namun sabaraha tahun masantrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha masantren ti leutik cenah kula mah masantren teh memeh lahir geus masantren nah ieu parah ieu mah ieu parah ya tah eta kareh mah kitu hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon gitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas dah Masya Allah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun eueuh nu di deuleu eueuh sagala sholawat sagala tek-tek bengek eta geuyebed eta nu kos kitu teh geuyebed dek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di sugih henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku nya sia ka ditu bae aing gade emang kunaon geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh nu susah tuh ka bawa berkatna aing nyana eueuh naonan sial jasa aya deui nu ngundang menang 2 peuting ka 3 peutingna nu susah aing bagian nu aing nu teu susah atuh kamari ge nu susah gede berkatna sia ka ditu nu sugih tolong pas nu susahnya susah deui nya minta tulung boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kulo eta teu ikhlas ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh teu ikhlas mah ngomong teu diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai lamun anu kos kitu gantung teh kiai kos kitu mah ai ikhlas teh aya naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh
jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan Pak Aep meureunana itu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tang ngeunaheun kadanyana tiis mentak permut jelema nu ngondang ge naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah mal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadangnya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abe sia rada gede merena kan begitu beres da kos itu eta kiai nu kos itu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kebutuh sia bere ku aing sia dimimiti pakaian dahareun inung tadi pada geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair dibere ku aing teh geus tambahan deui ka dina kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas tuari taklif pemerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo nu cak aing wajib cak Gusti Allah sunah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna nah kuari dek dicoba awas cek Gusti Allah ya bani adam imma yatiyannakum rusulun minkum bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari immain sertia mazaida digomkeun imma maksudna untuk muatan takit imma yatianakum lamun datangnyaan pasti karanjen kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjen yakni jenis manusia sabaraha rasul ti baheura teh nabi ribuan nabi rasul ratusan rasul nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha tetalar anu sabaraha nu penting Yunus rasul ai di lembur panaya nu lain da eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah tah nyahonya nada ai Ibrahim rasul nu kasabaraha teh nyawa nu kasabaraha nu penting Ibrahim teh rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabaraha de anakna ngan eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta kos sia bae teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anakna burung pugus ya tuh ngaji nundutan bakos gitu ngaji nundutan bakos gitu teh masyaallah nu bener sih coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya ya Allah ya Karim teh aing kesalahan kos itu gadekeun ngaji teh nah Isa rasul terus kemudian ditanya Musa rasul Harun rasul nyaho tanyana kos gitu cukup
lamun coba hitungan Gusia hitungan coba di Kangjeng Nabi Adam datang ke Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam, dua Nabi Musa, tilu Nabi Idris, opat Nabi Harun, lima Nabi Sulaiman, genep Nabi Lut, tujuh Nabi Isa, delapan Nabi Muhammad, sembilan hai atos ya tidak tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus geus sakitu sorga cak aki-aki deres saya kos gitu sebab aki-aki mah tuh elek ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aki-aki mah geus ka bisa nya naon malah mah nya ngawurukan incuna gade ku aki dipagahan hiji Nabi Adam dua Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge hah turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut, tilu Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu aku lada lain deui aki-aki blon nyana pede bae deui ngaurukan incu immayatiannakum rasul lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teu nyaritakeun di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram, nu halal dicaritakeun halal, kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yakusuna alaikum ayati. Unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yakusuna ayati. Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dieuna zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati. Lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas kapapan urang mah teu nyaho. Paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i. Teu jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Gaza nu kuari keur di perangan jalur Gaza Gaza urang di Imam Syafi'i. Mantak Imam Syafi'i mah aneh manehanana orang Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo Iran ma Persia beda asup ke Mekah Imam Syafi'i teh di Mekah sabulan 2 bulan aneh orang Mekah ge bahasa Imam Syafi'i percis kos orang Mekah bae ciples kos orang Mekah bae eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina beda Arab Palestina, Israel, Mesir beda lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah baik lisan Imam Syafi'i mantaknya nama hafal Taurat lantaran lahir Palestina hafal Injil nya nama nyaho nya nama yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh kieu bengkok keneh ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran nek kumaha atuh ya Allah ya Rabbi lain nalagaan bantah mah tuh hese nyaritakeun anak urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran ketika Kangjeng Nabi kamprok jeung Kangjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan itu anjing Nabi Musa ku Imam Ghazali kapan tahu sakieu umatna ieu lain lalagan tuh komo Kangjeng Nabi ngan eleh kunaha eta eleh sakieu doang begitu Kangjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali manismu
ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Baik. Cek Kangjeng Nabi Musa, aing mah naja ge sahas yang ngaran. Untuk kudu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ghazali. Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka biyaminika?" Ya Musa, naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoi atawa kau biha wa aus biha wa aus wa subhana ma'al." Cepat baca amat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Tah Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejena mah watu. Padahal mah lain Imam Ghazali bae. Lain Kangjeng Nabi Musa bae nu sok nerembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Nerembel sarua. Kakak ira ka dieu. Ka dieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadean neangan si elai hese. Haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju ka dieu teh cek kabogona panjang amat sih jawab da Kak. Nikmat cekeun nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat. Oh gitu. Ai sumur pareum teh di mana ka sumur pareum? Ka sumur pareum ditanya kunya. Jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar Airbus teh di mana? Nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae. Kunaon eta? Lazat ngeunaheun. Ai geus atuh. Ai kitu baca Kangjeng Nabi Musa ge hebat jasa tuh ulama. Waduh luar biasa. Tuh, eta dibawa dikeun di Bogor. Masyaallah. Nah iya Rasul-Rasul teh nyaritakeun urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge uraian Imam Syafi'i sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kangjeng Nabi dina sejarah Kangjeng Nabi aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu Taurat mah kieu aya ge ngan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah. Berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhidkeun sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya sholat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah awas famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka sahabaya jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina di ditunain ditendenan mazaidah sateh takid panjang tatengah aya rahasia-rahasia ieu mah keur carita singkat bae famanittaqa maka sahaja lemah anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikan berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Senam Sayyidina Abu Bakar Siddiq ti kalangan wanita adalah istina ku anjeun Siti Khadijah etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah pamanit tako saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya menggali
anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok torokeun ieu budak ye tok torokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak deuk aslahana iraha paman ditako iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifaq waslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifaq dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasien ai sieun mah kaharep lamun urang deuk berangkat jam 11 peting deuk ka mana sia deuk ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu teu kana pakan sieun encan berarti sieun di dieu sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya ka sieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yahzanun nu katukang yahzanun mah urang teh merenung sedih prihatin yahzanun ngaranna cicing beki keur nyaritakeun masyaallah kunaon cak majikanna masyaallah panarita teh meunang gusuran samiliar ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai beli mobil kijang panarita jo kan aya 250 deui panarita pakai usaha jo usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus tah pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur ge hirup di handapeun jembatan jahari hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awewe kitu mantep jasa tah ngeunaheun ngan aja jantung jahe sia ye terus gede hate geus ulah dipikiran lah urang bakal pararahi ya turun geus bae ka geus aya di ditu nameureun nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh tuh sia atuh nyaho kitu mah ngagamantian MZ atuh sok aja kitu Kak tapi lamun kieu mah pan Kak heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha tuh kumaha deui atuh Pak Kak ya teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian tuh kula balik kakak ulah milu kan jadi kios kitu atuh ye tuh kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na Kak nanaon ge giliran ngeunahna tuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah tuh kula balik antar aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon meuli telu aing jang lulus satu ngelus sia eta kos kitu tah ieu babadi taqwa wa aslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kaharep moal aya kasieun nu katukang moal aya prihatin karenung kieu urang lalakon keur ngora aing masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae
maksiat di mana maing rada deres ke kabelah dia be barang geus kawin boga anak teh tapi tetep be pandai koprok bajalan keneh baheula mah jaya lenom segala aya golek baheula mah panda segala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing kabelah dieu be aing geus eureunnan ge nu mantakeun kuna emang ka tu pandeueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat kan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ ka lalu ngomong sia tuh geus mah tobat teh kakai geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos ka itu raradutan azan aing hirup bener kakara kaya we sataun mah sedangkan ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres teh asana hirup kakara sataun bae nu beres teh eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus dan nu enggeus eta hazan ngaran lamun nuncan khauf ngaran tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut kana syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususna urang kuari di zaman Kangjeng Nabi urang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat urang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kaharep moal aya khauf katukang moal aya hazan artina kumaha kaharep bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim walahum ya sana sorga berarti Masya Allah iya yakusuna alaikum ayati dibaca mengenahin jasa ke orang praktekan coba ku hari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yazanun praktekan yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV siap praktekan aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi bau kan kata kiai juga harus istiqomah tolol tuh budak salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba kumaha HP mau digak bulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP pohara jas kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP kadang-kadang menyenangkan kadang-kadang menyedihkan kadang-kadang banyak teror dari HP juga sial kalau ngalamun goblok wah HP coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuatin yakusuna alaikum ayati tarolah tamaka heureuyan ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaatna gorengkeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat kitu keneh radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tung ke tahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji biasana ge tilok nyilip aing nyilip kan nyilip tina naon sih Ambon orang Ambon hari deung rek nangkep aing teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup aju eueuh jang nutupna kumaha atuh anting pamaji geus BAKB anting segala derorodan ku aing geus BAKB atuh deuk naon bali cetan bari ngaji bae cek nya sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji je deuleuh tuh di tanggal Ambon aya ngaji nyilip da ya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun dia kari tetapi walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah endahan iman ka batu anu
anu ngayakeun ti Allah, anu ngahirupanana Allah, nu ngurus di jero hirup teh Allah, nu mere dahar mere nginum Allah, tapi percayana ka patung goblok. Mun ku urang geus diteluhan, tapi Allah mah henteu. Mentek takhallaku bi akhlaqillah. Nyeun akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah, kumaha? Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah. Engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat. Kuarima Allah mah terus bae waya ngairupan waya ngarizkian jaya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya. Ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun. Adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia keneh aya nu di dunia keneh di pepelingan teh mah kumaha ku gempa ku topan